Masya Allah Karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasinya dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang dajjal nu asli ieu lah dajjal Gus Pugu di Indonesia mah bertekuk lutut orang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan ku ari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia Amerika hayang Cina hayang ku diributkeun limbah-limbah Indonesia tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya na Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing. Gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual. Maka orang tuh bisa mengendalikan tentang informasi ketika terjadi peperangan taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang tapi orang dijadikan lapangan kapan orang hese keheseanan naon informasi nu saking canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing ketika diserang ku Amerika satelitnya kan di Amerika masyarakat Indonesia dan karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta Cina-Cina yang ada di Jakarta maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung misalnya informasi gitu kan ya nu ngendalikeun ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung orang kan teu nyaho lamun urang berbicara tentang negara nyeri nu sabenerna sakieu keindahan Indonesia kemewahan Indonesia kekayaan Indonesia tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh kuari informasi geus teu tertutup Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna negara mana nu teu diacak-acak Irak karena lekat dengan Islam gempur Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur Yaman gempur mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh kudu balik cara negara urang mana negara nu kuat ku ari Arab geus diceklanna geus dikaluhang cakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la yatikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun
wallahu a'lamu bimaradi yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad ya ahli Mekah tegas ahli Mekah anisati saking kiamat al kiamat tegas waktu kiamat Allah namulusa iku kapan mata tegas kapan mursa utawi tekane kiamat kul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Mekah in lafat innama ilmuha pasti bahwa munasa amat takudu kapan tinamu ya sa'ah ilmuha inda rabbiku tetap indalam sanding pangeran ingsun layu jaliha le orang lama martalakum haing sayu hira tegas orang martalakum ya orang martalakum haing sayu waqatuha kada waktu nasa'alamu bimana putela maikut tetap dalam manafi illahu angin sapahwa ya Rabbi sakulat abot azumat tegese agung bisama yasa'ah sakulat abot yasa'ah azumat tegese agung yasa'ah bisabawati wal ardi dalam sakhe langit lan bumi ala ahlima ingat ahlina karena samawati wal ardi hauliha kenapa kawasa'ah layatikum oleh orang nate kawasain siraga baila bau papanangin kaget pajatan tegese tiba-tiba ya saluna kabakal dakon ya ahli Mekah kabeh kaing sira Muhammad ka anak kahafiyun kaya satu huna sira iku amat weruh mubalighun fiswal ya iku kang nekakeun dalam soal abang ngetakeun dalam soal ana saking sahatta alim ta'amal amal alam ta ngawruhakeun sira Muhammad insya kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha ing pastina utai ilmu nasa indallah iku tetep daun sanding Allah taki dunia iku ngukuhakeun walakin aktsarun nas tetapi nuaka kehaman manusia Allah ya'lamun iku orang-orang nas kabeh anna ilmaha indahu ta'ala insatuhuna ilmu nusa'ah iku tetap dalam sanding Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ke ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litahrobah sesembahan ulah ka uza manat lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula. Teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id. Kitulah tentang Al-Quranul Karim. Tapi kulantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah mah hidayah. Atuh kanjeng ge anu nyampekeun itu diberi hidayah mah teu bae. Tapi di zaman urang ayeuna jauh ka Kanjeng 14 abad anu silam. Ternyata di Indonesia masih mayoritas hidayah nyerusut, kiaina tanpa pamrih. Aya rajaban dakwah terus di bidah-bidah ge ku Wahabi, ku Persib terus bae. Muhammadiyah ngabidah-bidah terus bae. Muludan samulut, rajaban sarajab terus bae. Malah
nu diulah-ulah dia terus baik demi syiar. Indonesia berkat terus gigih para kiai na, masya Allah. Islam terus. Nuku indung bapana teu pernah dididik jana teh. Teu nyahoeun pangeran nu asli sebab neuleuh unggal poe pemandangan di imangan narongton TV bae indung jeung bapa teh. Nitahan ngaji henteu, nitahan salat henteu sebab nyana ge boga rarasaan meureun nya aing nitah ka anak aing henteu. Tapi kan budak loyok, saya di mana? Aing di Buludan di mana? Di anu, ke Isa, ke Cepot. Oh jauh, saya geus dengan Cepot, kos kumaha? Atuh kos Cepot bae tah. Nah, di isuk Buludan di mana? Di anu, aya kiai sejuta umat. Barang di deuleu, neuleus ja, neuleus. Eta mah ja MZ teu. Pancena MZ geus paeh tulangna tah mah. Terus budak kolotna marah, woi kasih marah siapa balik penting, ha? Muludan bah, muludan di mana? Esa aya kiai pak, siapa nolak kiai? Nolak kiai sia, aya abah emang tuh, loba emang sia sok rajin nolak kiai, emang kunaon gitu bah? Mungkin Asia hese bandingan cara abah bebas sia lamun jeung kiai ieu haram itu menang ieu haram itu menang ke sia teu ngeunaheun gitu. Emang abah mah tilok abah mah beul ahli neraka bau sia jeung ngadawahna aing sia budak jaho sambulut budak rajaban terus baik, masya Allah. Di urang ieu di mana mah emang kumaha gitu, di mana emang aya kos di Indonesia, di Indonesia kitu bae. Ieu berkat para wali-wali Allah dakwah datang ka kumaha di Mesir sugan cara di urang ge henteu, sugan di ditu di Suriah cara di urang henteu. Pokoknya mah negara anu geus berbau-bau duit hese dakwah cara di urang mah terus baik. Masyarakat ya waniun nyana teh kukumpulan ngumpulkeun duit hayu urang rajaban. Tah anu untung mah panitia bae tungtungna mah. Saware. Cara si eta kitu. Entah aja teu percaya ge ku masyarakat. Ai pemasukan diumumkan pengeluaran henteu. Sebelu saya tah ieu teh ya berhadapan jeung Kangjeng setiap mukjizat turun sampaikan ningali sosok Kangjengna wajah anu bersinar-binar tapi hidayah teu asup nang tangan mereka Kangjeng Nabi merangan mereka Kangjeng Nabi ngahina ngejek ka Kangjeng Nabi. Masya Allah. Urang mah anu iman ka Kangjeng Nabi ketika aya orang Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi, sia goblok lamun deukeut ka aing pokona ngadu jeung aing. Urusan eleh menang teu jadi ukuran, penting belut bae mah. Wani anu lagi Indonesia mah boro-boro urusan eta jihad rebut cewek gelut. Di Indonesia mah penting mun cenah geulis menyon aweuna. Gelut bae. Di Indonesia mah tolong urang Indonesia mah. Geus puguh jabatan garlut, geus puguh limbah garlut. Oh, perebut jabatan teh lain leutik-leutik gelut daun bae dikerahkeun miliaran rupiah perebut jabatan gelut ngaranna. Ulah ning sakelas bupati, gubernur, presiden, sakelas lurah aya nu beak 5 miliar. Bebeunanganna mah wallahu alam bissawab. Eta teh mah gelut ngaranna nu kos kitu. Gede teuing lah meureunana lurah mah RT masih gelut ribut RT kita kos gitu ribut di urang teh ribut limbah mah geus puguh limbah pabrik golok sing harutet golok eta teh ribut tuh kos kitu ngaranna. Masya Allah awewe diributkeun deui bae cewek wah tuh komo agama di urang di Indonesia teh wawanena gede jasa
mana gedena tepuguh permasalahan anak dan bom bunuh diri geus aya jegung nyaho jihad nyaho lain atuh cak Habib Umar teh mah jihad itu harus fisabilillah di jalan Allah ieu mah di jalan Tamrin kan Allah karim aja bermunculan eta teh nembongkeun wawanen urang Indonesia awas berarti kan eta teh warning sen hai Kristen jangan macem-macem ulah-ulah ngalawan sia jihad fisabilillah pae ge aing teh sorga kakarak urusan leutik sanggup bunuh diri aing ye urang Indonesia emang kuari lamun tidak bunuh diri emang mereka daekeun emang kunaon kitu sarusak kabeh daekeun geus lah daripada diimah aing diputuhan bae ku pamajikan dicarekan bae ku pamajikan ditangurutan pamajikan mending bunuh diri aing geus aing pokona mah memeh bom nu asli majong nih ka dieu petasan di Indonesia emang kumaha gitu Masya Allah wawanena lumayan mana kanyahoan wawanena lumayan perang Irak orang Indonesia aya perang Palestina aya orang Indonesia kawin malah di Palestina nanaonan teh si budak lain perang kawin tapi kan geger dunia jih budak milu perang berarti di Palestina kawin deh uyuhan laku teh budak deh kawin Suriah orang Indonesia malur Taliban orang Indonesia jih orang Indonesia mah loba ku loba-lobana jadi berarti geus teu kakaper ku indur ku negara malah loncor lo aja saya Indonesia baheula we 135 juta kuari geus 150 juta kuari geus 250 juta eta teh anu aktif nyeun KTP atuh modal sia teh teu boga KTP teu boga KTP teh ambal aya tah 300 juta manusia aya di urang ya Allah loba mantak malah loncor teu kanyahoan nyahona orang mah geus katangkep bae jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap emang aya nu lewat Filipina gitu geus katangkep urang nyaho bae eta karek nu nyahona doang ji diposok ketika bangsa Indonesia diliek-liek urang nyeri lamun neuleuh kayaan posok kiai dicekelan huluna dikampak dah kumaha teh bae Ustad dicekelan diragaji set ndek teh nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh lamun ditayangkeun dibejakeun buang kawarah amat eta urang posok anu boy buang kawarah deui polisi teu bisa ngamankeun goblok meureun cenah kita ngamankeun ieu Ustad dicekelan ceulina diragaji ieu polisi kok teu ngamankeun lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dia terek ngamankeun goblok berentah polisi dikiraha tu ngamankeunana cenah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mana tuh kok orang teu dilindungi nyana dilindungi dengan ayana tayangan eta turun FPI teu meunang turun FPI tapi maksa Habib Rizik ka ditu maksa teu meunang bekot lewat mana bae teu meunang tapi FPI aya di ditu heuh heran eta heran Habib Rizik jago jasa nyaho lewat luhur nyaho lewat handap pokona aya bae di ditu nyaho teuing meureun nyana teh ngemat kunti anak heula meureun geus jana jadi kunti anak datang ka ditu jadi FPI oh sabodo nyana geus sama tapi nu jelas Taliban turun. Blek. Ini makanan saya. Tidak usah berhadapan dengan orang lain. Kami di Taliban nu lewat bandara di dieu aya nu lewat Aceh, nu lewat Singapura. Kok eta bisa kalah luar gitu teh nyaho. Panes Taliban makan teu meunang dipersulitkan pisan ge teu meunang keluar ti nagarana. Tapi muncul mah tembak orang Taliban kurang poso lagi tembak lagi ini mah bukan orang ini mah
orang Taliban jago. Ayo sih ya. Kalaburnya karak rada aman. Geus teh urusanna macam-macam loba geus datang ka ditu, tapi kan ieu polisi kok ngamankeun naon atuh. Urang lamun ngalitan kos gitu kan dianggap provokator. Tapi kenyataannya kan seperti eta. Nah, iya di Indonesia lamun eueuh pondok pesantren Islam geus teu kadeuleuh. Teu kadeuleuh Islam. Nah iyalah kabangkawarahan urang Mekah sakitu leuh ka Kangjeng Nabi. Ketika turun ayat mukjizat langsung disampaikan. Bangkawarah mah bangkawarah. Kangjeng nyaritakeun tentang ketauhidan, tentang Kangjeng nyaritakeun tentang tadzkirah, Kangjeng nyaritakeun tentang wa'id dan lain sebagainya. Dilelewe ku urang Mekah mad. Geus loba omong mad. Lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha nu maneh caritakeun hiji bae coba caritakeun tentang kiamat iraha ta kiamat iraha coba kiamat man ayo nyarita nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh kumaha coba hayu gerak ketauhidan tentang Allah teh eta mah kan dibejakeun ieu mah kiamat ditanyakeun kira kiamat man lamun mana bener bisa komunikasi jeung pangeran ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha tahun deui tahun mana ayo bejakeun kan eta mah lain pertanyaan geus ngahina eta mah tuh ngahina eta mah kos kitu Lemantak ketika kaum Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ke Kangjeng Nabi tentang kiamat diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anis-saah bakal naranya kufar Mekah kufar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan anak teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad saya lihat ngayahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun anu nyaho tah mah Kangjeng ge teu dibere nyaho ngan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat lamun urang nyaho ieu teh tanggal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dewegan engke terus jadi kolot cangeus sakolot jadi kiring asal geus kiring hereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus tarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus kalau luar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti tere diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sageus kembangan timbul buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak diala teu diala ragam jelema ge sarua bibiti leutik kaju gede
Sanggede aja kolot ke suisan lain disirah bae dihandap ge suisan bukakeun calanana huis malulu eta ke berarti ge saya tanda pereh tere ragag sanajan sakepeung waktu makapol ge ragag bae ngan ai kapol mah ragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantek lamun mengkolot masih kena nyekelan HP teh mengeus tolol nage belah ditun tolol ditolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok oh, lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah ya satu komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu kolot goblok Masya Allah loba ku hari ge kolot kos gitu ulah neangan hese eta geus tanda-tanda tah lamun nyaritakeun pare urang geus jaraho kabeh ku ari teh ditandur dioyos kemudian ku ari teh reuneuh terus bekas geus sabekara rancung deut asak geus kareluk berarti teh geus buahan dideuleuh kurang asak hala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat wari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nyaho iwal ti Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan ka nya dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu sakulat fis samawati wal ardh berat pohara bis samawati wal ard urusan kiamat di langit di bumi pohara lain pohara letik-letik sakulat bahasa ge sakat sakulat teh sarua jeung budak leutik ditah mawa sakintal eta teh berat moal karobahkeun saeutik-eutik acan ku berat-berat pohara urusan kiamat di langit di bumi ahli langit ahli bumi kabeh ngarasa pohara ala ahli malihaulia pakeu kiamat anu jelas nama kiamat la tatikum illa baghtah moal datang kiamat karanjeun kabeh kecuali kaget faj'ah tiba-tiba sekonyong-konyong kiamat teu bisa diperhitung kedua waktuna teu bisa ulah-ulah nanaon ieu mah keur carita Garut beta tsunami kamari aya nu memperhitungkeun teu aya sekejap mata hanya 2 jam cai teu puguh ti manana ngaloyogna ka mana tapi nu jelas rata imah eueuh keluarga eueuh anak eueuh kuari aya bapa leungit pamajikan jeung anak aya anak leungit emak jeung bapa eta kakara kajadian leutik eta engke mah kiamat kemari urang ningali Aceh pohara jasa Masya Allah sekejap mata kiamat seperti eta digambarkan ku Kanjeng Nabi kiamat lamun hayang nyaho aya 2 sosok manusia di pasar nu hiji nuju kana lawan diturunkeun eta lawan ku nu neuk ngajual teh kemudian digebarkeun ditingali ruasanana ditingali ieu teh meteranana encan kaburu ditawar kiamat datang itu yang ku cepet-cepet kiamat engke ku bagtah-bagtahna jeung cepetna kiamat teh aya jelema dahaga sageus sadahaga ningali kana embe atawa kana sapi ternyata subur ieu teh cai susuna bisa diperet cai susuna diperet set keluar encan ge diinum terjadilah kiamat ku cepet-cepet jeung ku kaget-kaget
Gitulah seperti itu kiamat. Dek minum ayat cairna teka inung terjadi kiamat. Dek beli baju ayat baju nak can kabur ditawar terjadi kiamat. Dek dahar geus dicomot dek dihuapkeun can datang karena sungut karena baham terjadilah kiamat. Dan selanjutnya ieu teh bagta. Ulah waka nyaritakeun kiamat kubro, kiamat sugro bae sehari-harina sing hade. Urang lamun ngomong nyaritakeun tentang seputar nu paeh. Aya jelema anu gering paeh biasa, aya jelema anu setengah gering paeh. Eta kaget keneh bae. Pantes mah lantaran nyara gageung lagi geus aya sababaraha bulan paeh. Atupan aya jelema isuk-isuk minta kopi ke pemajikanana, dibere kopi surudut. Tenden ngarokok kakarek saya sebat-set goplek paeh. Aya peting-peting jelema teh coba kadiekeun radio. Aya naon gitu Kak? Dek kadengekeun wayang disetel jam 12 wayang teh. Nyanana ngagalegedaikeun. Kemudian pamajikanna di dieu wayangna keur aya di dinya. Keur dicaritakeun tek cepot keluar paeh. Nya kok macam bae? Paeh. Macam-macam geus punggung naik motor mah. Baik. Bagtatan. Jelema maling buah nu tatangga teh kakarak di ala doang ti sore dat paeh raga cek tatanggana maling teh yang buah mah padahal mah atuh benta bae ka aing masya Allah buku kamari ge menta teh dibere goblok giliran paeh da kitu tatangga buang ka warahnya tahu bagtatan teh geus kitu teh. La ta'tikum illa baghtah. Rencana kiamat. Masya Allah kan. Ieu paeh. Nu ku urang kasaksian. Jelema balik jarah kemudian mandi, tangis mandi dahar sanggeus dahar salat, kemudian sosonoan jeung pamajikanana. Tangis sosonoan di luhur beuteung, beuki berat cek pamajikanna ka haji beuki berat bae emang hees di luhur beuteung gitu. Dia diantepkeun bae bareng ku sono-sonona. Ditanya, "Kaji bareng kaberatan, kaji kaberatan ieu cek pamajikanana." Cek guplak dikutukeun paeh. Coba eta barangna keur nyecep. Kunaon? Ini kok baca bae urusan paeh mah. Mun jana nyahueun paeh jamal kikituanan. Ya Allah. La ta'tikum illa baghtah. Lamun urang ningali kiai anu keur ngadoa mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paeh beres anu keur sujud subhana rabbiyal a'la plak paeh jih aya anu keur disere ditutup di Pandeglang teh mah di Serang Jawara keur ngibing kapan disurakan keur ngibing jeung sinden goplek plak disurakan pajar action disurakan udah yana buku keur kieu bae sakarat udang barang di dalam paeh eta kan keur jeung sindet naudzubillah min zalik lamun urang nyaritakeun di Garut anu keur mandi uap duduan di kamar kebal amat ieu teh begitu ditinggali paeh loba jasa tah urusan paeh teh bagtah paeh teu aya nu ngabejaan heula paeh mun dibejaan heula jeung pendi saminggu deui paeh bawa ka mana nya tasbih ngatu gocrek keluarga yang aduh ada yang nawar karung biarin emang kenapa Pak mau mati gua kocrek kulantaran henteu jaho atuh terus bae malah keur tuar-tawar paeh nanti naudzubillah min dzalik baghtah. La ta'tikum illa baghtah ay fajah. Masyaallah. Sadajan kiamat teh nyaho bisa ngajelaskeun kecuali Allah. Sakumaha tah dikala page lamun geus kiring, ieu teh geus aya sangkan tereh ragag. Buah itu atel-atelan di luhur geus boga sangka urang ge tereh ragag gitu keneh cabe geus kadeuleun urang tereh ragag jelema ge sarua me tereh ragag
dunia ge sarua. Manda Kangjeng Nabi ge nyaritakeun tentang cirina, ciri deukeut-deukeutna kiamat kasratu waladi zina, loba anak zina. Eta teh geus deukeut kana waktu kiamat. Nomor kahiji, nomor kaduana di mana-mana jelema geus tareling ka Allah malarabok. Di mana-mana jelema geus derek marasiat berang jeung peuting, eta geus tereh kana kiamat. Cekolot baheula mah di mana-mana tahu buleud eta tereh kiamat. Kuari geus aya. Urang baheula mah nya tahu buleud. Urang nya, urang ge mah nya si tahu buleud. Kuan tahu buleud. Aduh Gusti Allah, geus baca-baca bari teh tereh datang tah. Ciri-cirina tah urang maca Kangjeng Nabi bae. Masyaallah, masyaallah. Di mana-mana engke loba kesenjangan antara pemerintah jeung rakyat. Eta teh termasuk kana ciri kiamat. Di mana-mana meronta jelema tukang ngangon tapi iman apa bagus-bagus eta ge ciri kiamat. Bari geus saraya kabeh. Geus aya. Jadi lamun cara buah mah ieu teh geus asak tinggal ragagna doang. Haju ciri-ciri datangna kiamat Kangjeng Nabi geus caritakeun mun urang macaan hadis geus hampir araraya. Mentak lamun masih kene urang poho ka Allah sing hade. Kejadian ku Gusti Allah digempakeun, dibanjirkeun, dibeliunkeun dan lain sebagainya kitu-kitu ge. Tuh. Yasalunaka kannaka hafiyun anha. Kafir-kafir Quraisy, kufar Quraisy, ahli-ahli Mekah tendaranyakeun ka anjeun Muhammad tentang kiamat. Kannaka hafiyun, nganggap ka anjeun teu sakanakan anjeun teh anu nyaho. Anjeunna nanyakeun tentang kiamat mubalighun fi su'ali, berlebihan kapaharakeun dina pertanyaan dia. Lain maksud nanya tentang kiamat dah ieu mah berlebihanana ngapuarakeun pertanyaan teh. Masanya si Muhammad geus samun teu nyaho berarti lain nabi. Lamun nya ge anjeun Muhammad nabi diangkat dari rasul ku Gusti Allah pangeran anjeun. Atuh coba bejakeun iraha datangna waktu kiamat. Pan eta mah kan lain urusan nanya tah mah mubalighun fis su'al, berlebihan. Tuh dianggap Kangjeng Nabi teh nyahouna ta'lam tah sehingga anjeun teh bakal nganyahokeun tentang datangna kiamat. Bejakeun Muhammad, qul innama ilmuha indallah. Tayalian ieu ilmuna kiamat kajaokeun kiamat mah eta mangan sakadar indallah di Allah takidu. Ieu teh muatan sakumaha tadi innama ilmuha inda rabbi sami walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi seseueurna manusia teu nyah ada ilmaha indahu, bahwa ilmu kiamat, mengetahui tentang kiamat di Allah. Teu meunang ku urang diuji-uji cara aya salah seorang profesor nu kukula moal dicaritakeun ngaranna orang Indonesia dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Nabi kita, maka kiamat akan terjadi sekian tahun lagi. Ulah kitu urusan mastikeun waktu nama teu meunang inda rabbi indallah. Adapun ciri kiamat teh aya ieu dina hadisna. Mentak kula begitu ngadenge itu seorang profesor salah, awas ya cek kula ya profesor namun kesetruk bah sing ada deui kan ieu nyanyahoanan masalah gaib ieu teh beunang. Aya eta mah di Amerika nyaritakeun tentang datangna Dajjal, ngadoja geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Dajjal teh geus dibuktikan ku ari. Tapi kapan Dajjal mah lain kos kitu. Dajjal mah matana hiji ngan kongkolak mah tetep aya dua, ngan nu hiji rata. Aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah eueuh kongkolakan aya di tengah hiji tah. Boh ditanggapi dengan positif ku dunia. Hanya ulama-ulama anu yang serikeun
masyarakat bodoh awam. Oh iya dajjal, oh iya dajjal, sakti bantaguna. Jelema nyekel pasir dikiekeun jadi emas, nyekel duit logam kiekeun jadi emas, nyekel dangdaunan jadi emas. Sihir di Amerika pohara jasa. Masya Allah. Lain kitu dajjal banu dicaritakeun Ibnu Soyad. Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng. Geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sidina Umar dek dicabok teh. Diulah sakangjengna. Cubak cabok sembarangan. Lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta dajjal yakulhu, lamun memang Ibnu Soyad teh dajjal maneh moal kuat ngalawan dajjal sebab dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman. Lamun maneh namun bunuh eta ka Sayyidina Umar lain dajjal aduh naon dibunuh dia lain dajjal. Andai kata dajjal moal kuat maneh ngabunuh dajjal. Lamun lain dajjal beuk naon dibunuh. Cek Sayyidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus geus. Dajjal geus aya. Ibnu Soyad lurus lari. Ilah terus kuat. Engke bakalna aya dajjalun dan dajjalan heula. Ulah waka dajjal nu asli. Dajjal nu asli bakalna mawa surga jeung neraka. Lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga. Lamun teu nurut diragaji ujianan. Dikampak di akhir zaman teh kos kitu. Meme dajjal nu asli, dadajalan heula. Televisi eta dadajalan, HP eta dadajalan. Eta kos kararitu eta. Awawe menawarkan diri eta dajjal. Eta kos kararitu. Dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP dajjal. Mantap kula kuari keur hiji jeung dajjal. Jadi anak-anak dajjal. Sesuatu di akhir zaman. Masya Allah karim. Sok gerak. Lamun baheula populasi na Islam nomor 1. Kuari tergeser ta kafir nomor 1. Kafirna nomor 1, Kristen nomor 1. Di bawah eta karak Islam. Karak nu lain-lain. Populasinya dunia eleh kuari. Dicoba kuari teh. Negara-negara Islam teh diserang, meme datang dajjal nu asli, yeula dajjal. Geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika. Kumaha cak Amerika? Persaingan kuari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang, Cina hayang, diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika. Ributnya anak Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang. Ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing. Gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual. Maka orang tuh bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah orang mau perang, Amerika jeung Cina perang, tapi orang dijieunkeun lapangan. Kapan orang hese? Keheseanan naon? Informasi nu sakieu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelit kan di Amerika, masyarakat Indonesia karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan nyana nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung. Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade ulah lawan urang kuari lamun diperangkeun da sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelit nyana atuh urang dioyak-ayak ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka atuh kan nyana.
kuari bagi informasi na emang kumaha teu hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi menit nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai teu bisa nu asli urang kuari tah deuk sahadu disalahkeun ieu ban lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngabohong jasa teu budak di imah bebeja narik koreng didorong ngoblok teh tukang beca tungtungan baca tukang beca aing beta mah sia teh narik lekeun kudu didorong pembohong kelas kakap sauneng-neng nya nama ngabohong bae encan masalah-masalah lain kuari emang kumaha kitu kuari ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham oh kieu lain aslina urang hanya dibobodo urang informasi geus loba jasa dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak pahara jasa Ghafurur Rahim teman ya berarti dia itu dengan sekali yes tuh masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara urang karena negara urang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh nah lamun sampai 5 bahaya iya tidak ada jalan kecuali amnesti ambil pajak-pajak dari pengusaha 2 bisa paham orang. Yang ketiga sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyat lah yang membayar pajak nggak pernah ada cerita negara bangkrut sebab masyarakat kapan nggak ada semua diwajibkan dan begitu berapa triliun lantas untuk apa ini amnesti untuk membuat senjata sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata paham dari baik kabeh ulun teu paham itu paham ieu paham aya deui alasan berbagai alasan nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleugna urang teu meunang nyaho mana nyaho urang kuari hubungan satelitna nu nyana endeup ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana endeup kumaha coba cak aing ge aing keur nu jadi presidenna sia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan da jeledekan salah memilih presiden seperti itu nah ieu kiamat ieu ngaranna ieu kiamat ieu mah di Indonesia ieu moal kiamat sakedeung deui lamun Jakarta kafir di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae di Serang neuk aya kafir deui baru muncul gara-gara kiaina bisa disogok-sogok pakai galah inilah terjadi ulah neuleuh ka dieu sia sok aja neuleuh ke belah ditu sok ke pararantes jasa atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae nah ieu kita ulah milih awewe bae waduh hanya diumrohkan hanya diberi kendaraan naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat kajeun gua tah ciri kiamat teh kos kitu mun dicaritakeun tentang alamatus saah geus aya kitabna nyaritakeun tentang kisah geus aya caritaanana ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya masyaallah karim. Nah ialah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyahoeun nyana tentang kiamat coba pananyakeun ka Pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad bejakeun innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamatna nyanana iman ka sia iman ka aing iman ka anjeun iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bebang kawarah
terus wae merangan ka Kanjeng Nabi teh kuari informasi geus teu tertutup. Oh, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat kuari Arab geus diceklan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Sebab kalendernya sudah tidak pergunakan kalender Hijriah, tetap harus menggunakan kalender Masehi. Deuk kumaha coba? Negara kelahiran junjunan geus diacak-acak. Negara anu wafatna junjunan geus diacak-acak. Nu mestina urang ngiblat ka ditu karena nyanana ngiblat ka Amerika. Urang teu bisa ngiblat ka ditu. Mana kiblat urang? Ngiblat ka Baghdad geus kos kitu, ngiblat ka Turki na geus kitu, ka Mesir geus kos kitu. Urang teh sakumaha bapaan. Negara bapaan kuari. Mana kuari? Masya Allah. Nah, mata kerja di polisi dunia Amerika teh. Diacak-acak negara teh. Urang teh geus diacak-acak, keur diacak-acak. Tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah, maha segala-galana Allah. Justru di Amerika ribuan manusia kuari berbondong-bondong asup Islam. Nggak kuat coba yuk. Dumiti orang kecil, orang menengah, sampaikan orang elit kuari arasup Islam. Ditahanan, diulah-ulah tetap baik kuari arasup Islam. Berarti kan ayat waliullah anu dakwah di Amerika. Ya Allah, ya Rabbi. Urang kadang-kadang merenungkan rahasia Allah batu hese. Saat Amerika luar biasa, justru masyarakat nama berbondong-bondong afwajan masuk Islam. Lain rahasia tamah jasa babara gereja dijadikan masjid atuh deuk kumaha? Sababara gereja dibeli jadikan masjid, gereja dibeli jadikan masjid deuk kumaha tuh? Di Indonesia mah masjid dibeli jadikan gereja. Tibalik di Indonesia. Masya Allah. Nah, ieu kekuatanana adalah terletak pada kiai anu ulah beunang kasogo. Sakitu doang. Boga pendirian coba ya. Urang kudu boga pendirian gara-gara kasogok eta lah kos kitu. Lamun urang teu boga pendirian, tuh terus beki acak-acakan gitu. Masya Allah. Iyalah alamatus saah. Ciri kiamat ketika memasrahkan perkara lain ke ahlina. Ketika nu jadi presiden adalah rakyat jelata. Ketika nu jadi pemimpin teu layak jadi pemimpin. Ciri kiamat. Oke, di akhir bakal dicaritakeun tentang tereh deketna kiamat, tanda-tandana. Adapun waktu kiamatna secara mutlak la yujalliha liwaqtiha inda rabbi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tah nu penting mah kiamat bah jelas bakal terjadi. Boro-boro kiamat paeh ge jelas bakal terjadi jasa bari teu jaho iraha datangna paeh ulah kabatur ka diri urang. Paeh bakal datang teu nyaho biaya ardin tamu di tanah mana urang bakal paeh. Sigana mah hebat lamun urang zarah nginget-nginget kana paeh bagus. Sigana mah urang teh luar biasa mun peuting sorangan di kuburan teh kemudian merenungkan beuh aing ge bakal aya ngagojod siga maneh bagus. Urang ziarah kanu jore ziarah kanu bagus eta teh jang itibat bagus, tapi lamun mempersediakeun kuburan jang urang mah teu bagus. Ulah mempersediakeun urang geus gali di dieu jang aing ge di ditu. Digali keramikan jerona malah mah ASEAN AC besi aing panas. Ulah Quran emang lantaran dina Al-Quran dijelaskeun la tadri ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu nyaho hiji jelema di mana paehna, mempersiapkan di dieu horeng paehna di Australia. Mempersiapkan kuburan di dieu horeng paehna di leg-leg maung. Persiapkan kuburan di dia orang yang dileg-leg buaya
matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Geus urang zarah mah zarah bae. Adapun mempersiapkan kuburan gula gali yang aing di dieu. Aing mun paeh di dieu. Prak isuk doleng eueuh. Weh Haji Pendi ngesiap kuburan ka mananya? Cak anak injuna kabehan di abah heueuh orang dibawa kelong. Aduh, gara-gara ngising teu make calana dibawa kelong. Baheula kos kitu teh sing ades ya. Ulah keluar tangari kelong. Ulah ta magrib kelong. Baheula kitu deui kajatan. Nah, ieu tanda-tanda kiamatna bakal dicaritakeun. Adapun waktu datangna kiamat hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil